Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Wa alaika sareng misti ka anjeun bisobri kalawan sifat sobar. Fa innahu mangka sayaktosna ieu sobrun teh eta milakul amri. Pokokna perkara. Wala buddha jeung misti laka ka anjeun minhu tina sobru madumta salagi langgeng anjeun piha dihidari di ieu lembur dunya maksudna. Wawa sareng ari ieu sobru teh eta min akhlaqil karimati tina sapalihna pirang-pirang akhlak nu mulia. Wal fadailil adimati jeung pirang-pirang kautamaan anu agung. Qala sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina wahai jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina ista'inu kudu minta tulung aranjeun kabeh bisobri kalawan sobar wassolati jeung kalawan solat. Innallaha sayaktosna ari Allah eta ma'as-sabirin tetep sartana pirang-pirang anu salalobar. Wa qala ta'ala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru waja'alna jeung ngajadikeun kami kaya jalma-jalma a'immatan kana jadi mang pirang-pirang pamingpin yahdu anu nuduhkeun ieu a'immah bi amrina kalawan parentah kami lamma sobaru samangsa sobar itu jalma-jalma. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa innama yuwaffa jeung pastina disampurnakeun asobiruna sasobiruna pirang-pirang jalma anu saloba ajrohum kana ganjaranana ieu sobirun bi ghairi hisabin kalawan teu aya hisaban. Qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabru ari sobar eta amiru junudil mukminin. Eta amiru junudil mukminin anu marentah pirang-pirang tentara jalma mukmin. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam pisobri eta tetep dina sobar alama kana perkara takrohu nu ngewa anjeun khairun ari aya kaalusan kasirun anu seueur. Wa qala sahan nabiyyu libni Abbasin ka Ibnu Abbas walam cek Nabi ka Ibnu Abbas anna nasra kana sanyana ari tulungan eta ma'as sobri tetep sartana sifat sobar.
wa anal paroja jeung sanyana kabunga ma'al karbi eta tetep sartana kabingung wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri jeung sanyana sartana kasulitan yusron ari aya kagampilan walam jeung kanyaokeun ku anjeun anna sa'adata kana sanyana ari kabahagiaan mauqupatun eta di tawakufkeun ditetepkeun ala husulil qurbi kana hasilna taqarrub minallahi ta'ala minallahi ti Gusti Allah wa usuluhu sareng ari hasilna ieu qurbun teh eta mauqupun ditetapkeun ala itba'il haqi kana nuturkeun kana hak wajtina bil batili jeung ngajauhan anu batil abadan dina salawasna wa nafsu sareng ari nafsu eta majbulatun diwatekkeun bi asli fitratiha kalawan asal kajadian ieu nafsu bi asli fitratiha kalawan asal kajadian ieu nafsu ala karohatil haqi kana geuleuhna perkara hak wal maili jeung condong ilal batili kana batil pala yazalu mangka teureun-eureun saman jalma hammuhu ari kabingungna ieu man tasilu eta hasil tasilu eta ngasilkeun as-sa'adata kana kabagjaan bihajatin eta tetep dina hajat dina pangabutuh ila sobri kana sobar tarotan dina sakapeung bihamlin nafsi kalawan ngajurungkeun nafsu ala itbaqil haqi kana nuturkeun hak wal ukhra jeung dina balikan seje bihamliha kalawan ngadorongna ieu nafsu ala jetina bil batili kana ngajauhan pangbatilan wasobru sareng ari sobar eta ala arbati aksamin netepan kana 4 pirang-pirang babagian sobar awal warinu kahijina ieu arba'ah ta sobru sobar ala taati kana midamal taat wayasulu jeung hasil ieu sobar teh batinan dina batina bil ikhlasi kalawan kaikhlasan wa huduril qalbi jeung hadirna hate piha dina ieu taat wa zahiran jeung dina zahirna bilunjumiha kalawan netepkeun kana taat wad dawami jeung nganggerkeun alaiha kana taat wadukhuli jeung asup piha dina taat binasatin kalawan tanginas wal ityani jeung ngadatangkeun biha kalawan taat ala wajhi netepan kaul
wajah al-masyru'u anu disyariatkeun. Waya basu jeung ngajurung ala hada sobri kana ieu sobar naon dikruma nyarioskeun perkara. Wa ada nu parantos ngajanjikeun saha Allahu Gusti Allah ala fi'li taati kana midamel pirang-pirang taat minas sawabi tina pirang-pirang ganjaranana ajilan dina dunya wa ajilan jeung di akhirat. Waman jeung sajalma lazima nu ngamistikeun ieu man asobro kana sobar ala hadzal wajhi netepan kana ieu jalan wasola tah nepi ieu man maqamal qurbi kana makom deheus. Wa hunaka jeung dina eta makom yajidu manggih ieu man fi taati dina taat minal jalalati tina rasa minal halawati tina rasa amis waladati jeung ngeunah wal unsi jeung betah makana perkara layu sopu anu teu disipatan ieu mah. Wayan bagi sareng periogi liman pikeun jalma hasolanu hasil lahu ka ieu man naon hadal amru ieu perkara naon Allah yaskuna yen tecicing ieu man ilaihi kana itu emak dunallahi kasalianti Gusti Allah. Wasaniha jeung ari anu kaduana sobru eta sobar alal ma'asi kana ngajauhan maksiat. Waya sulu jeung hasil ieu sobar teh dohiron dina dohirna bil bijtinabiha ku ngajauhanana ieu maasi wal bu'di jeung ngajauhan an madhanniha tina sangkaanana ieu maasi wa batinan jeung dina batina bitar kita hadusin nafsi kuninggalkeun nyarita ke nafsu biha kana eta maasi wa mailiha jeung condongna ieu nafsu ilaiha kana maasi li anna awala dzanbi karna sanyana ari mimiti dosa khotratun eta kerenteg hate wasali suhan sareng ari katiluna tina ieu arba'ah tazakkurud dunubi eta nginget-nginget pirang-pirang dosa asabiqati anu asalipati nu ti heula paing kana mangka lamun bukti ya sulu eta hasil bihi kalawan sabab tazakkur naon khaufun rasa sieun ao nadamun atawa nalangsa pasanun mangka eta alus
Wa ila jeung lamun teu hasil patarku mangka ari ninggalkeunana ieu tazakkur ahsanu eta leuwih alus. Wa yab'asu jeung ngajuru ala hada sobri kana ieu sobar. Naon tazakkuru mah nginget-nginget perkara wa'ada nu ngajanjikeun salau Gusti Allah bi kalawan ieu ma alal ma'asi kana pirang-pirang maksiat minal iqobi tina siksaan ajilan di dunia wa ajilan jeung di akhirat. Waman jeung ari sajalma wadoba eta anu nganggerkeun ieu iman ala sobri kana sobar. Ala hadzal wajhi netepan kana ieu jalan. Akroma mangka ngamulyakeun. Ieu manhu akroma mangka ngamulyakeun hukaman sa Allah Gusti Allah. Biwujudil anapati kalawan ayana rasa anafah rasa benci minal ma'asi tina migawe maksiat. Kulihat tegasna sakabehna maasi hatta yasiro saingga jadi naon ruhulun nasi naon dukhulun nari gitu asupna neraka ahwana eta leuwih ringan alaihi ka ieu jalma minir tikabid adanaha tinimbang ngalakonan anu pangrendah-rendahna tina maksiat. Warabi wasarang ari nomor kaopatna tina nu opat asobru eta sobar alal makari kana pirang-pirang nu dipikangewa wahia sareng ari ieu makarih teh naoani eta aya dua warna. Al awalu ari anu kahijina ma eta perkara ya sulu anu hasil ieu ma minallahi ti Gusti Allah bila wasitoti kalawan teu aya pelantara kal amrodi sapertikeun gering wal pakoti jeung pirang-pirang kapaitan wadihabil amwali jeung leungitna pirang-pirang harta wa mautil aizzati jeung mautna pirang-pirang anu mulia minal aqaribi ti pirang-pirang karabatna wal ashabi jeung pirang-pirang babaturan sobat wayasulu jeung hasil ieu sobar aidon bait batinan dina batina bitarkil jaz'i kuninggalkeun ngarasula wa tabarrumi jeung puyang payeng watadojjuri jeung gelisah wa dohiron jeung dina dohirna bitarki syakwa kuninggalkeun bebeja ilal kholqi ka papada makhluk wala yunakidu jeung teu ngabatalkeun hukana sobar naon wasful illati nyipatan panyakit litobibi ka dokter
wa faidoni jeung ngajurung wa faidonul aini jeung ngajurungna cai panon ingdal musibati dina nalika menang musibah. Nah meleres yunakidu eta ngabatalkeun kana sobar. Naon latmul khududi nyabok pirang-pirang pipi, wasyakul juyubi jeung nyoehan pirang-pirang pesak baju, waniyahatu jeung niyahah sasambat, wanahwi dzalika jeung saumpamana nu dicarioskeun. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana